gitu ngan emut deui di mana orang hirup di alam dunia ulah lepaskeun tilu sabar syukur jeung ikhlas. Dari sabar teh narik nu ti luar ka jero gitu. Urang hayang hiji perkara disabaran supaya bisa asup ka jero urang hayang mobil can boga duit disabaran we ku urang bari jeung kasab kana eta disabaran we ku urang nya sabar eta naon deui urang sabar gitu. Da sabar mah teh batasna ngan sabarna kaburu eleh ku nafsu mata aya bahasa sabar mah aya batas lain sabro sabar mah saterusna ngan sabarna kaburu eleh ku nafsu jadi weh gitu aya keluar bahasa sabar urang aya batasna cenah gitu ceuk dina kitabna oge sabar mah saterusna tah sabar eta teh narik supaya nu ti luar bisa asup ka jero di mana lamun geus di jero hayang cicing di jero henteu kaluar deui syukuran ku urang teh eta teh mempertahankeun nu geus di jero teh ku jalan syukur urang teh geus hayang mobil disabaran sampeikeun ka buktina eta mobil teh ku urang kapimilik syukur di mana syukur anjeun cenah kitu eta mobil bakal moal ngabadaratkeun ka anjeun terus bakal cicing di anjeun terus kari-kari urang teh rek ngaluarkeun nu ti jero kaluar eta jalanna teh ku ikhlas matak nu tilu eta teh bundaran bagi urang putaran bagi urang sabar syukur ikhlas dicokot ditunda dikaluarkeun ku sabar ku syukur jeung ku ikhlas kartos adem sigananya hirup urang lamun teu kaluar tina nu tilu eta tinu sabar syukur sareng ikhlas sabar naon gorengna teu aya sabar mah ikhlas naon gorengna teu aya syukur naon goreng dengan nu jadi pertanyaan ya ikhlas urang kos kumaha sabar urang kos kumaha jeung syukur urang kos kumaha gitu cek Allah cek Kanjeng Rasul gitunya di mana anjeun manggih kanikmatan teu kedah kumaha kanikmatan anu dipaparinan ku Allah ka urang cukup ngucapkeun alhamdulillah tah eta sakitu syukur teh sakitu sabarna mah eta teh syukur nu paling simpel di mana urang meunang kanikmatan ngucapkeun alhamdulillah osok ayeuna we urang ieu bisa keneh ngarenghap sok syukur tara ka Allah sok bener lamun teu syukur cenah kitu dicokot ku kami eta napas kumaha mun kitu urang bisa ngiceup eta syukuran urang eta mata masih keneh bisa ngiceup syukuraneun cepil bisa keneh nguping syukuraneun sampean masih keneh tiasa dilengkahkeun syukuraneun ieu lidah masih bisa keneh ngecap kana rasa syukuraneun sadayana ge syukuraneun angke we syukuran teh di mana kabeuli mobil di mana kabeuli motor kabeuli imah karak daek syukuran ieu sehat urang oge kudu disyukuran matak di mana urang gugah bobo sok maca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin cirining syukur urang teh masih keneh hirup tah syukurna urang masih keneh dibere hirup ku Allah teh pake ibadah ku urang supaya gitu kan dina ibadahna urang teh naon dina hirupna urang teh teu mubah teu sia-sia pan kitu cenah cek keterangan oge usahakeun hirup urang teh dipake pikeun neangan bekal kangge naon bekal kangge di akhirat sabab di akhirat mah urang geus moal bisa neangan bekal make kana bekal nu urang dibawa di dun tah gitu terus neangan bekal cing loba gitu jeung deui awas kade aya hiji keterangan deui zayyin nafsaka bil ma'siyat wala tuzayyin nafsaka bit taat lamun anjeun hirup di alam dunia zayyin cenah kitu papaesan eta hirup anjeun teh bil maksiati cenah kitu ku maksiat beuh piraku urang kudu maksiat lamun urang eta maksiat dijadikeun hiasan otomatis awak urang teh keur cicing dinu taat leres teh tapi lamun eta si maksiat teh dijadikeun hiasan moal jadi pokok meureun ari hiasan pokok sanes anu jadi pokona naon taat awak urang keur cicing dinu taat ngan saukur dihiasi ku maksiat
Tapi ulah wala tuzayyin nafsaka bitaat, eta si taat teh ulah dijadikeun hiasan. Kalamun eta si taat dijadikeun hiasan, otomatis awak urang keur cicing dina pokok nu disebut maksiat. Mending keneh maksiat dijadikeun hiasan daripada taat nu dijadikeun hiasan. Tah sapertos kitu sigah nu salah eta keterangan teh, tapi dipikir-pikir jelema heueuh bener. Eta cek ulama, sanes cek pribados, cek ulama. Zayyin nafsaka bil ma'siyat wala tuzayyin nafsaka bit ta'at. Hiasilah dirimu dengan maksiat, tapi jangan sekali-kali engkau menghiasi dirimu dengan taat. Gitu. Coba ngeunaheun jadi saukur hiasan maksiat urang. Heudayeuna urang teu maksiat karasap geuning maksiat urang mah nya. Isuk-isuk da geus hayang maksiat ya. Bibir teh geus teu kuat teh. Hayang ngomongkeun batur beta. Bibir urang mah geus teu kuat teh. Kermat ningali nu ngaliwat si eta. Ningali anu hareupeun urang ngaliwat teh teu punten-punten acan si eta. Dak pasantren ongkoh cenah gitu. Teu punten-punten acan yang non ngaliwat ka hareupeun eta bibir eta. Hayang teh kitu bae. Si eta ngaliwat ka hareupeun aing teu nanya-nanya acan. Hoyo dibejakeun ka tetangga. Apal teh? Eta cenah anu sok ngaji di Pak Haji Opan cenah gitu. Eta kamari teh ngaliwat cenah gitu. Pan kenal meureun cenah ka ibu teh. Gitu. Tapi kok cenah teu nanya-nanya acan ka ibu cenah gitu. Tah dibeja-beja terus ka ditu ka dieu ngagosip. Nah lamun ibu budak pangajian, lamun ibu tukang ngaji mah lamun rumasa teu ditanya ku eta jelema, nah lain ibu nu nanya. Gitu tah. Boh teuing ari husnudon mah kudu sanes. Boh teuing eta jalmi nu ngaliwat teu apaleun, keur teu ningali atawa keur teu peka kana ayana urang hayo urang diobrolkeun cat kasih B kasih C kasih D bejakeun. Terus beja-beja nepikeun ka nyebarna eta santri Pak Haji Opan lamun ngaliwat ka hareupeun jelema tarananya. Padahal mah ku teu katingali misalkeun teh. Lain ngahajateun nanya lain, tapi ku teu katingali tapi jadi nyebar. Eta dosa lamun teh mah salah keterangan eta anu dibeja-beja ku ibu kasih B kasih C kasih D nepikeun ka rame nepikeun ka aya hawar santri Pak misalkeun nya santri Pak Haji Opan kieu tapi dina aslina henteu kawas kitu ngajadi fitnah. Jadi ngagibah mah kitu tah. Ngomongkeun batur mah kitu. Lamun bener ngagibah, lamun salah jadi nah eta mata kau untungna ngomongkeun batur mah sapertos kitu eta teh. Tah mata kade. Coba lamun urang bener mah gitu kan ngamalkeun kana ilmu, lamun aya hiji jalma teh nanya ngaliwat ka hareupeun urang teh ku urang anu nanya isi mah yang ditanya wae atuh dah. Lain nanya manehna gitu. Pan geunaheun sharing ari gitu mah sanes. Sharing gitu tah. Jadi kan lagi geunaheun. Buah teuing manehna mah isin, pan jelema teh beda-beda. Aya nu isinan wae, aya nu resep heureuy wae, aya nu ngabanyol wae. Macam-macam eta mah. Tergantung urang nyikapi kana sifat tiap-tiap jalma. Kitu eta teh. Awas kadenya. Letak cabi oge nyarioskeun batur mah taya untungna. Dina benerna gibah dosa, dina salahna ngajadi fitnah sarua di dosa gitu. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ari fitnah teh lebih kejam daripada ngabunuh. Kata ngabunuh teh bu dosa. Nah, lamun teh anu dibunuhna jalma muslim, kos kumaha pan eta siksaan teh? Loba siksaan teh gitu. Nyieun Allah murka pan eta dibunuh ku urang jalma muslim eta teh nya murka, disiksa ge di kubur mula, terus ke di yaumul mahsyar, terus ke di yaumul mizan, nincak ka yaumul hisab sarua dihisaban urang eta teh nepikeun ke dina jembatan Siratal Mustaqim. Lamun can beak can bersih awakna dina dosa urut manehna ngabunuh jalma muslim gitu kan bakal digubrageun ku Allah ka neraka jahanam. Nauzubillahi min tahmid nama leuwih ti eta gitu. Misalkan ena dosa ngabunuh 10, tah dosa mitnah mah leuwih ti 10. Ku 10 na bae ge urang teu bersih awak nepikeun ka jembatan Siratal Mustaqim teh aya keneh eta dosa ngabunuh urang teh digubrageun ka neraka jahanam. Komo deui ayeuna misalkan teh bari jeung mitnah urang ka eta jalmi meureun urang mah ena di can nepi ka can nepikeun ka jembatan Siratal Mustaqim geus acak-acakan geus kaburu di kanara. Awas kade eta berat
mitnah maleres. Awas fitnah teh leuwih berat. Hati-hatinya orang banyak da urang mah jalma tukang ngaos. Sakedik sifat-sifat dina awak urang teh anu cek sakira-kirana cek adat salah atau cek hukum salah kurang tabihankeun we ayeuna can bisa ngaleungitkeun tapi sakedik nabihan mending keneh saeutik cenah kitu ngajauhan tina maksiat daripada ngalobakeun dina taat. Hayo we ku urang dilobakeun taat tapi maksiat teu dieureunnan tah eta teh kurang sae keneh urang taat biasa-biasa sakedik ngaleungitkeun maksiat kitu. Jadi keneh teh bisi minus. Hayo we urang taat beak deui kumaha siat, hayo urang taat beak deui kumaha siat kitu. Eta teh talamun sakedik mah urang ngaleungitkeun maksiat eta gitu tah. Ngaleungitkeun maksiat eta tangke ganjaran taat urang teh moal beak kumaha siat matak sakedik maksiat urang teh dicalkeun jauhan heula. Minimal urang tadina jam sakieu teh misalkan isuk-isuk teh geus ngomongkeun batur engke atuh taekeun heula naon kabeurang gitu tah. Itulah nyata niat urang geus meunang ganjaran eta. Urang geus meunang ganjaran naon ganjaran serek ngaleungitkeun kana sifat urang misalkan teh sok ngomongkeun batur gitu tah. Biasana teh sapoe teh sabeurang gitu nya di isuk-isuk tepikeun ka sore teh nyoros cos bae ngomongkeun batur. Tah teu bere-bere teh ngomongkeun batur teh. Gitu lain. Tah kita urang diniatan engke lah rek ngomongkeun baturna jam 12 gitu tah. Urang teh nya jadi sakedeung panti jam 12 nepi magrib teh leres bisa urang nepi jam 12 tangkek turunkeun deui engke we sore ngomongkeun baturna kitu tah geus ngurangan deui nepikeun ka beakna urang eta dina sabeurang teu ngomongkeun batur ngan ulah hari dipindahkeun ka peuting mah ieu mah aja urang teu ngomongkeun batur ngan dipindahkeun ka peuting masyaallah eta mah jeung kunti meureun ngagibahna ge nya peuting ngomongkeun batur awas naudzubillahi min cing ditebihkeun urangnya di jalmi-jalmi sapertos kitu anu sok mitnah kawa deui awas yeuh urang mitnah teh ka batur usahakeun balikeun heula ka urang kumaha mun urang nu dipitnah ku eta jalmi nah kitu balikeun heula ka awak urang kumaha mun nu dipitnahna ieu apakah urang bisa kuat moal lamun eta fitnah teh kitu dongkap ka eta kudu dibalikeun heula ka awak urang samemeh urang rek mitnah batur gitu. Lamun urang sakira-kira na kuat kagak sok bae fitnah ge. Meureun tama tanggung jawab antara maneh jeung Allah. Awas kadenya da sebab kieu emang teu naon maksudna teh henteu wajar lah da aya teh geus akhir zaman. Loba timbul fitnah, loba timbul wah sagala rupa pokona hal-hal anu digorengkeun cek hukum jeung cek adat kitu tah mulai bertimbulan dina saat ayeuna wajar eta teh sabab geus nincak kana akhir zaman gitu. Awas kudu ingat urang munculna ieu nya mimiti hari kiamat kitu nya deukeut-deukeut kana akhir kiamat kan dimimitian ku lungsurna Imam Mahdi cenah kitu kan nya tah eta munculna Imam Mahdi teh kitu kan geus dibere tanda ku Allah teh di mana dina bulan puasa aya 2 gerhana gitu. Di mana lamun dina bulan puasa aya 2 gerhana eta geus moal lila tidinya teh bakal lungsur nu namina Imam Mahdi teh Muhammad bin Abdillah sami sareng Kanjeng Rasul namina gitu. Sifatna sami sareng Kanjeng Rasul, akhlakna sami sareng Kanjeng Rasul nganu benten teh nyaeta rupana wungkul eta Imam Mahdi teh sareng Kanjeng Rasul eta ke jadi akhir zaman bakal lungsur anu sigah kami akhlakna terus sifatna bahkan ngaran manehna jeung ngaran bapakna ge sarua jeung kami Muhammad bin Abdillah ngan beda cenah kitu ngan beda dina rupana mah teu sami sareng kami tah eta teh cing cirining mulaina deukeut kana ngaranna kiamat geudeung di bulan puasa mudah-mudahan ulah waka bulan puasa ayeuna nya ulah waka lah bulan puasa paeun emang aya gerhana 2 kali soalna urang tukang ngalakukeun dosa keneh itu can bisa ngeureunnan maksiat gitu sieun urang kagolongkeun ka jalma anu teu kenging kana syafaatna Rasul naudzubillahi min tapi urang mah insyaallah mudah-mudahan urang roja terus ka Allah nyungkeun ka Allah urang cing kagolongkeun jalmi nu salamat terus cing kagolongkeun jalmi anu kenging syafaatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal